Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dia bade meraskeun servisan wayang Rama anu kagungan Ibtu Surya Bali kayu wayangna atos beres ya bosku tah. Tuh aya kantun nyetelkeun. Semuanya sudah beres, tinggal tunggu kapan mau dikirim. Langsung disetelin. Nah, iya baraya abah anu aya wae di mana ayana ieu wayang Rama anu kagunganana Ibtu Surya di Bali teh atos beres aya mah baraya. Ieu teh Rama kunaon cenah ieu jadi hideung awakna. Ieu pamunut anjeunna ieu hoyong hideungkeun kieu Rama. Dan teh hilang poge abah bade ngabsen ka baraya abah nu aya Garut, di Ciamis, di Sukabumi, di Padalarang, di Purwakarta, di Bogor. Kumaha daramang ya kasepuhan Kang Cecep. Dia itu apa nu kamari di servis teh ieu teh. Daya kabarna ya Kang Cecep ka mana wae. Yang eta pesona tos dikindun ku abah. Eta hilap deui ka Kang Erwin anu aya di Ciparai anu bobina caket pilih harja pengitan. Salam Kang Erwin. Kumaha damang? Eta Kang Deni nu di ujung Berung. Kang Deni, Kang Ega. Terus kumaha Kang Dadan eta wayang Arali teh. Saurna kamari tos produksi. Saha deui seueurnya baraya teh. Tuh ieu kan pun dikimpulkeun mangitan pamulutna ending jigan. Nah, ya sami oge servis oge ya nu kagungan Kang Jaja Cilok Lockdown. Tah ye di Patikarna. Tuh ya sami di Robi cepna. Dirakit sami oge ya. Oh, Kang Jaja, mangga ya, bade ayeuna bade enjing mangga, wawa bade kimpun. Oh, tos beres ini tos gagah ya. Iya wayang kawitna di Jawa Tengah ya, nyoba ke Tasikmalaya, di Tasikmalaya ya terus ke Cicalengka ya.
beres Kang Jaja, mangga. Salam ka Perdi nu di Cianjur, ka Pian. Terus ka Wildan nu di Bogor. Ka Kang Odang di Purwakarta, Kang Odang, damang Kang Odang. Dailat deui Kang Dimas, saurna teh damang Kang Dimas. Aduh, sing enggal damang Kang Dimas ya. Eta Kang Atep ka mana wae ya Kang Atep ya. Yang nyobian deh wayangna di tah abah ge gaduh stok pangitnya. Stok kayu wayang aja abah ya. Oh tapi iya tos di Cirian ku Kang Ugan ya, Kang Ugan di Bandung gitu. Ya stok abah ya tuh. Ah, ya kerasna barong deh ya. Mengenang-enang ya mah ke zaman abah diajar gitu. Pak Haji Tatang ya ngaposannya Batara Kresnana ya. Nah, ya sami stok abah di Baladewa ya Baladewa. Ada order mangga diantosan ku abah. Pesan kantungnya WA stok abah di lebat masih aya keneh. Ieu mah di dapur, ieu mah di dapur. Salam ka ieu ka anu aya di Pamulihan teh. Teh Melsiana, salam teh. Wah, damang teh. Ya we abah malah ya ngembangkeun bakat teh. Kalau pada order mangga, kalau pada nyerpis mangga diantosan ku abah. Alamatna pangitan nu aya di payun eta tos aya. Katanya WA. Tuh, alhamdulillah stok-stok abah masih kena seueur ya bodasan lagi seueur kene. Tuh.
ya Yudhistira Kang Asep ya. Terhilap ka sobat abah anu aya di Setrasari 2 pengkeun radios. Tuh Kang Asep kieu ya, pilih bade nyobian deui ngeureut, sok dongkap ka dieu ka Cicalengka ya. Bengong-bengong Kang Asep cenah kunaon jadi abah. Tos incuan Kang Asep lah. Jantan abah ya nama tuh. Tuh, you know, ngarantosan keneh itu ya tuh. Ya pamunut di Bos Surya ini mungkin kain ini katanya minta yang merah ya. Dan nanti sementara ini nanti besok diganti ya. Tuh Kang Jaja ya wayang teh aya mah tos asli Purwa ya. Kamari mah panangan sareng badan teh purna, aya mah tos Purwa. Purwa asli Purwa tuh. Yang geura ditampilkeun ku Kang Jaja saurna teh lah. Ya saya ya nage tapi ya sanes ruyung ya ieu mah kalapa ya mah pamunut Kang Jaja terus ya jadi gentos ya hoyong nu Prada cenah mangga tadi pasangkeun deui. Ina warna acukna yang hideung atos tah. Terus dipasang. Teh. Mungkin tiabah mong dugi saking heula pangintennya sanes waktu disambung deui. Ya wayang kantun ngintungkeun panginten ka anjing digenep. Ditutup heula we ku abah mung sakitu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.